Ya, kopi nak. Kelamin yang ada mau kopi teh. Dan ada saya nak. Enak. Langsung kering manis nak. Gula nak. Neng nak. Neng. Non A. Cik selangan lagi pagawean. Caper ngaduk heula. Oh, nya ake lah sekedap. Nah, itu jenis selangan anak. Lain selangan anak maksudnya itu pagawean panyalangankeun. Pak, si Asep mangsi pangulikeun di motor anyar ku bapakna. Heuh nyakeun bae atuh sia teh, matak meuli motor ge kebedageun meureunnan. Hayang atuh Pak Udin ge. Hayang meuli motor anyar, bosen atuh hayo make itu wae ah. Heuh nya tinggal meuli atuh maneh oge. Emang hayang motor naon maneh? Udah bener Pak. Udin mah hayang motor YZ Pak, ame siga barudak Los Santos. Bener. Emang sabaraha eta motor YZ hargana? Murah Pak, ngan 100 juta atuh. Oh, heuh kari meuli atuh. Bener itu Pak. Teu bohong. Teu bohong Bapak mah. Kan pada aya syaratna. Emang naon pas syaratna? Ulah make duit Bapak. Wah, ayo sudah nya. Duit euy. Alah. Lumayan rezeki anak soleh 10.000. Anjing keur beli udud alah. Aduh kemana itu muatan teh kata teuing. Mang ojek. Muhun neng. Ongkos mami kasih ngajaya sabaraha? Kasih ngajaya mah 10.000 neng. Kot mahal. 900 atuh mang. Atuh neng 1.500 mah mal kenging atuh ku bensin oge. Uyo sesok 8.000. Bade 2.000 atuh sok. atuh moal tiasa neng. Uyo satu sok dikirangan deui jadi 7.000 sok. Bade. Atuh mang ku abi ditambahan deui 500 sok jadi 2.500. Nya sok we neng. Siap. Tapi emang nu mau motorna neng ngadorong ti tukang. Aneh aing HP teh kuterang ngabejaan mun dak pake teh. Kudu ngadadak we meuli kieu ah. Alhamdulillah, aya nu ka konter tinggal lumayan. Meser kota. Mangga anu sabaraha? Anu 5 giga we teh anu saminggueun lah. Kasih senangan ke 20.000 ieu teh. Oh, muhun mangga. Sok nyungkeun nomerna. Alim teh ah, nah kalau nyungkeun nomor, ari abir kanggo naon atuh nomor hiji-hijina ari disungkeun mah. Atuh setong janten teh ah. Kan atuh seked. Kapangih ayeuna mah sia nu sok nyokotan duit kolot teh. Paingan duit leungit wae. Nah, atuh bapak ngesan nyokot duit. Udin mau ngomekeun di amburadul be di dieu dihanap. Pangomekeun mukalah nyangka nyokot. Maneh ieu mah. Manya sia teh meresan ka dikeluarkeun sia duitna tina jero keler. Sekat puguh ka sampak sia teh tinggal ngaku. Mana emang kudu ku iya ame ngaku mah ditakol berarti. Pak. Naon sia teh? Bieu geura Udin disegat ku nini Pak. Nya naon sia teh kudu bebeja ka bapak? Nitah pangnyeugapkeun geura bujur diburuhan cenah 50.000. Terus kumaha dicagap bujurna kumaneh? Nya tah yang acan atuh Pak nya nini nya naon? Imaleungin maker pamajikan engke.
Pak. Naon sih teh? Pan udin teh kamari teh, ulin yang kanu si Rosid. Balikna rada peuting geuningan 11:30. Di jalan eta dinu pas imah kosong. Ada ngesorat kasieun geura Pak. Dadangean beneran maneh mah. Bet bapak geus umur malah can pernah ngadengen nu kitu patut mah. Tah mentak loba nu cilaka ku pala sorangan teh kitu tah. Kasieun urang nu mentak nyelakakeun teh teh. Bapak mah teu percayaan. Ya buktina direkam. Yeuh. Naon atuh pilih sora ahunggul ari maneh? Pikasieunna ti mana? Jelema ieu menunyung sieunaan meureunnan. Dengekeun heula atuh nepi ka angeus mun naon teh. Minjam duit 100. Heueuh geuningan. Percaya ya nama, da teu ngebohong udin mah. Ayah, entos pangalakeun daun ceu teh. Can kela ngarokok heula sekedap. Hayo we atuh ayah ngarokok. Ayah teh pemborosan. Isuk deui mah geus eureunnan. Paket. Alah, itu aya paket abi. Ayah, itu aya paket COD pembayarkeun nya. Ya, sing aya gunana jadi salah kita. Kan hayo nyong HP, sasapo keren mah. Asa keterlaluan teuing pamajikan teh diantarkeun teh. Ieu mah geus waktuna kudu ngalawan. Wah, ngeri.